pamit mungkur paduka brap Senopati Dewanata sudah saling ati aiku pamatsan nenyo bugang maneh paduk panayagan anu syaroleh minal aidin wal faidin dina sasih Februari ayeuna teh 87 ninggang dina caketna Idul Fitri hapunten lahirna sareng batina kasadayana we nya ayeuna jisim abdi teh kengeng pancen bade mios ka hiji leuweung anu disebut leuweung Krendayana nyaeta numutkeun bejati nu beunang dipercaya Raja Astina anu ngaran Panudewanata teh cenah di dinya ayeuna teh keur merbayak sanyieun kemah nyaeta hayang mukakeun bulan orok anu geus mang bulan-bulan acan keneh kaluar tina buntelan eta jabang bayi sugane atuh beunang ku uing dipaehanana eta panu teh nya bejana panu teh pitak cenah oh hayu dulur-dulur didoakeun we sing salamet di daguan di dieu di daguan ana di mana di dieu nya di dieu nanti di mana sadahayam kongkorongok yap di dieu di daguannya di gang naon gang garongan daguan dirinya nya di perapatan ijan. Oh. Hei panayagan. Aya naon sujang? Dek mari lunga. Doana we si abdi makulas Ari maneh geus narima THT. Tos kamari kurang. THT teh tunjangan hari tua. Nah, make bujang-bujang nah pedit dunungan anak. Teparantos. Kamari ge kenging sarung kameja artos. Nah, geuning teu unyuk rasa. Wah, unyuk rasa tuh ari. Ini pasti. Nya, ayo ah. Mangga bulan mangga.
batur pariksa badan sakujur wayang teh nganong manusia nu kumalendang nu kumalendang nyangakeun Pak Haji Sidi lampah awon dunungan tong disorang tang tumoya karingrang tang tumoya karingrang hirup selang-selangan Pak Haji Sidi lepas tina